Deadi. Tapi kawetan kemana Ded? Masih geroan si Samsul? Iya anya ujug-ujug gawean nelpon pada orang geus balik tadi teh nya. Ujug-ujug anya ya iya cik teh nya gawean. Lepek teh. Aya geroan tah. Teuing didinya teuing sahanya teu didinya. Pas ini ge urang balik mimitinya. Asa rame anjing didinya teu didinya nya. Jika kongres wae cik teh anjing didinya biasanya posisi gitu-gitu. Di konser tanya. Sakitu udah kursi. Urang geus gawean. Kursi kubu hijau. Iya non teh berarti gawe 2 kalinya. Untuk oge bisa sih. Dina sehari. Henteu. Untuk oge. Tadi mah untung bisa di lobi-lobi lah. Jangan isukan gawena gitu. Anjing, kalau bisa digitukan. Iya lah. Moist in the mosh pit. Saya habis dari dapur nih. Bawa apa Mumu? Puk. Pukis. Aduh. Pukis mana? Sini aja ya. Ini pukis beli dari alun-alun. Iya, martabak khas. Martabak. Ya pukis aja. Oleh maksudnya aku yang martabak khas kan. Ngaran nu dagangna. Selain martabak jualan oge pukis. Pukisan. Iya, nanti nu gigireun doong. Lain. Beda. Tapi tara dagang kita mah. Jadi dagangnya teh kumaha wedal juga teh. Soalnya orang tiap kalinya kemis Salasa aya gitu. Tapi eta saking padangeunna mah nya. Cobain dulu dong. Udah Bandung ujug-ujug beli. Menarik. Tapi kabagel euy. Geus lila teuing mah nya. Tiis. Nah, nunggu nama tapi krimina tetap karasa meskipun tiis. Cik tes, cobaan tes. Nah, Blue Band karasa teh. ayo mulang di kewan gitu. Kabeh mentega adalah Blue Band. Hygiene sih mah, oke. Enak banget. Higienis. Sabun daya. Anjing mah balik. Oke, siap. Ya naonnya. Ya Robi. Ingat ya getar ya ke kopi. Ayo bener rek kontes seri teh. Menitinya tapi kayak dia terus. Ya anjing. Ada anjing baronya terus. Duh, milak deh ya Allah. Aya cai beureun Pak, aya cerang teh. Bang aya air tuh air ketuban mun aya mah. Mun aya air ketuban naon ke. Nyeri. Dan pura kadupak. Banyak pada naon ya. Boga lingis tuh. Nah yang ini tengah gali sumur. Yang nginum. Anjir beneran aing beneran. Antik. Nah, ya. Creamy. Ya, Lejat lah. alhamdulillah. Nuhun. Terima kasih Pak Owner. Pak Owner. Tapi sama martabak urang buka cerita konyol si aku. Gua. Kumaha? Gimana teh? Urang bingung ya. Si aku ya. Mana teh meureun aya kanyaannya ka urang. Pan ngapoe teh sok ulin ka urang. Keur aya rezeki meureun teh nya. Urang teh teuing dititah naon nya baheula teh. Minta tulung naon teh Podi. Mawalah martabak. Anjing geus atoh urang teh. Aya opieun ya cik teh nya. Kabarana keur ngarumpul teh jeung si Nep jeung alo-alo lah. Aku mah martabak anjing martabak Bandung. Anu di deket pos. Heeh. Geus atoh lah. Pas dibuka anjir.
cik anjing coklat kacang leti mana cik nya anjing caweran di dahar pasti dahar isinya cau hungkul urang heran jelema mana nu meuli martabak isinya cau hungkul martabak cau berarti eta. Urang heran gitu apa urang nu aneh nya kudu gitu wae urang yakin jika Tanjung Sari si aku nya nu meuli martabak pisang unggul. Biasa kan identik kacang coklat gitu nya. Martabak mangan. Kismis pan nya. Heeh. Ieu cau hungkul jeung gula. Aya ieu non mentega. Nu kiloan. Astagfirullah. Ngajedud. Tapi ngomong-ngomong lamun jajan ka alun-alun kumaha deh? Kesana. Kan di dia sih ya. Si mah apa lagi mau cita-cita di nojik. Ente. Dia mau cita-cita. Ya ampun. Cita-cita sulit digapai teh kira-kira. Bisa. Ngandeng kira. Jadi cita-cita nanti lamun geus ieu cenah nanti. Geus penting-penting mandi. Geus beres gawe. Meuli dahareun ka alun-alun. Terus nonton TV jeung mamajikan. Anjing. Ya eta mah. Siapa yang tidak koi ya pasti benar sih berkeluarga entah jajanan di alun-alun rek ya Indomaret sekalian pun ya. Tapi visual masih di alun-alun kan di imajinasi. Ya bisa jadi. Tapi BTW soal tadi ya. Kesan kesana. Apa urang unggul gitu ngarasa asa Kumaha cik? Kumahanya? Ari aya nama rame teh ngan saukur aya mun aya pasar malam. Betul, malam minggu maksimal malam minggu lah, malam minggu. Justru malam minggu ge jarang ya mah. Mun hujan Persib main atau timnas main. Oh, bener sih TSN sih. Ya. TSN. Aya beda jeung baheula gitu. Baheula mah kan asa karasa teh rame, hangat lah beda suasana teh. Hangat. Urang hungkul apa sarua di dinya kieu. Pernah sih ngerasakeun sarua jeung pernah ngobrol lagi jeung si ieu jeung si non tukang bakso nu mereka Masjid Agung Parmin aing teh nyaho aing teh puluhan tahun cicing di Tanjung Sari aing teh nyaho eta tukang bakso naon si Parmin lu pas perempatan kareka Karasa. Oh si anjir heeh kan si Mas Bakso cenah euy nama tiiseun wae cenah di alun-alun teh gitu. Kira-kira kunaon tamu? Ting urang nu geus darewasa meureunnya soalna keleutik urang sok ulin daun alun nepi ka peuting. Kadang-kadang nepi ka subuh sebulan puasa kan baheula kan ramenya. Cigana mah urangna geus garede deh euy. Jadi semu introvert sih urang. kan aing baheula bagi gede teh bagi kalem wah kan aing oces pisan keleutik mah tanya ku sa Tanjung Sari alun-alun pasti apaleun ka urang rawon. Tapi heueuh urang pas pangajar ge nya si Muis paling dihindari ke urang aja. Mau urang keur ngaji di Al-Jihad ya. Naon we anjing codeka sih di komenan we urang keur lain ka urang hungkul sih ternyata emang anjing kabatur ge sarua. Tapi pernah ente di komen si Muis teh kan. Seragam geunian naon. Moal to. Anjing tau. Kumaha aing deui urang teh kadang-kadang pernah ngalakukeun kasalahan ka jelema tapi aing teh nyaho. Teu nyaho eta teh urang pernah kitu tah. Iya carita lama. Urang teh kan mun nyeuseun nya jang seragam, jang sakola. Pentingna teh ngahaja sok dikomen lah ku moto. Meh irit parfum teh namanya. Meh seungit. Ngahaja lah. Rada eumeuh-eumeuh keneh ka sakola ge nya SMA. Urang jeung buat urang ngalewat si Muis keur diuk. Anjing seungit kadu deh. Si anjing. Aing pernah gitu. Pernah. Orang heran anjing. Emang rada semriwing ya. Eta urang teh tapi rasahan anjing da moto kadu anjing. Eta konyol anjing.
Mau bobokan Urang bobo sumpah. Asli urang teu ararengeun. kojol eta. Tapi lo baru di skip tuh cerita-cerita aduh di sekolah. Skip urang, tapi batur ararengeut urang teh baungna jiga kumaha, bedogongna jiga kumaha. Siga si Galih we. Galih pernah ngomong kieu ka urang cenah. Mana cenah keur leutik di hareupeun Imah si Kris, hareupeun ngomong kieu cenah. Non sia ngajak gelut, goblok cai aing teh kitu ka si Galih teh aing ngomong ujuk-ujuk. Lih urang macam pernah ka maneh ngomong gitu. Cenah aya buktina si Kris tanyakeun. Urang nanyakeun ka si Kris. Kris bener urang cenah pernah ngajak gelut ka si Galih tiba-tiba pedah melong wae. Oh pernah. Terus si Galih teh konfirmasi deui ka urang. Kris eta saha? Si Kris ngomong naon cik? Si Galih teh nanyakeun ka si Kris. Cis, ayo itu saha jelema itu cenah tiba-tiba ngajak gelut ka urang. Si Kris ngomong naon? Antepkeun gal eta mah nu gelo. Banyak anjing goblok si buncis. Aing bisa nu gelo. Tapi dah zaman malam teh herannya. Ieu disebut gelo ge. Jika ente deh pernah lamun misalkan rek ngelewati Mas Sumis mending neang jalan lain ya muter. Tapi aing eta aing tolol. Goblok benernya. Urang kelas 3 setahun dimusuhan ku sakelas kabeh. Biasa ku urang kan disabar ku si Ian, ku si Erik. Pagi-pagi teh urang nyetrika sorangan nya. Pagi-pagi teh. Nah unu nyamper ca aing teh. Urang ke di Bagdan SMA tah kelas 3 teh. Biasana nyamper 6:30 terek mangkat ke sekolah. Ya eueuh nyamper anjing malah luter sia ka tukang imah urang. Saking bung papang jeung urang teh. Cai teh maneh naon embung ulin jeung urang. Mung maneh mah jahil cenah hampang leungeun. Tah urang ayeuna menyadari mata teh aing ngomong introvert teh sieun aing. Cien keterusan gitu. Emang seolah-olah jika nu megat si anjing di imah teh. Petang-tang beteng-teng. Soalnya orang jahil pisan sumpah. Anu karasa ku urang jujur urang jahil. Di Tanjung Sari mah geus tah moal birek urang pasti pak jahil tah. Mun keur leutiknya ayeuna mah urang bager dong. Aya anak hayam urang mah hareupeun imah teh. Karena orang bete eueuh kegiatan jeung batur kan eueuh ngabaturan anjir. Aing jarang aya batur urang abah-abah kabeh Bang Iing. Si Awal. Delu Gopir urang gaulna jeung preman-preman hungkul nu karolot mentak babaturan seangkatan eueuh nu wanian lain eueuh nu wanian. Embung gaul jeung urang kan urang jahil gitu. Nah hayam ngaliwat tusukan ku aing baulna kabeh. Aya 7 siki meureun pukul 12 anjing jos. Nini aing atuh ngamuk. Untung nini urang tah hayamna. Coba mun batur. Sigana meureun batur teh sadian teh kana babeh aing polisi meureunnya. Salah satunya. Bisa jadi terus urangna bengal pisan. Nah, hiji bengalnya cenah bisa wae perasaan. Anjir rek dilawan bisi bebeja ka babehna sigana mah gitu. Tapi untung orang teh SD. Kan saya SMA unggul 3 tahun. Kacau mun sa SD urang SD kan bisa urang SD hiji batur mah ka SD urang SD hiji di dieu. Tapi konyolna beulanya. Karena iya anjing. Karena Agustusan gue batur kan pentas ya. Orang pakai baju dukun terus selamanya pakai baju naon. Si Muis anjing. Ujuk-ujukan di SD hiji nya. Ngilu rayaan ieu teh 17-annya kadon ngilu ka SD urang. Urang sering gitu. Aing sering gitu eta mah. Ngabelaan ka bogohna teh salama. SD nya. Urang teh SD jeung si Erika bos, bobogohan. SD. Teh kumaha masih inget tuh zaman susuratan SD geus zaman can ya? Zaman urang susuratan kene justru urang susuratan kene si Erika. Urang susuratan. Cenah suratan lebih ayeuna aya keneh. Aya urang sadus setrikaan sadus bentuk. Oke. Kurang disimpen sadus, lain sadus emih anjing sadus. Hadus leutik lah gitu. Aya meureunnan 100 siki mah surata urang jeung si Erika. Surat cinta untuk ieu Muis mah ngalaman jigana bobogohan ti zaman surat, SMS-an urangnya, Facebook tapi ka satu orang yang sama ya. Urang mah SMS, telepon, plek-plek geuningan Asia per karakter. Anu gratis nelpon sepuasnya ke Asia deui. Resepnya cerita baheulanya. Oh, urang boga cerita Den. Gua. Igireun imah urang teh kan aya Tegal, lapang gede. Ieu mah cerita keur leutik, nyambi hampur habis ya enak. Nonton si tukang baso, suami istri. Kan urang keur aludin bodak leutik atuh SMP meureunnan. Balik ngaji. Urang teu mabal teu ngaji da aing bedegong kan.
cing sumput, cing ogol lobaan lah. Si teteh mandi dihareupeun imah si Ian kan eta mah WC-na terbuka outdoor. Jadi si WC-na teh kan zaman baheula mah lain keramik asup ka WC teh leutak anjing jadi beres mandi teh lain bersih kadon kotor anggar suku mah. Asup ka kamar mandi. Mandi si teteh eta teh. Urang jeung barudak noong. Naon maksudna teh? Urang pamawana sih jujur. Urang noong cai teh urang tara roong we. Ditoong aing make kopiah. Aing teh make kopiah kan. Si anjing. Tas sakieu aing teh parat. Cet karegen nolol sakieu aing teh da lobaan urang teh noong teh genepan si Ian si Erik aya di dinya si Uji aya si Uji. Nolol karegen nolol sakieu. Set. Pareup-pareup jeung nu mandina teh. Hei, si goblok sana make kopiah sana. Anjing, cai aing teh make kopiah. Aing kan pinternya pindahkeun ku aing kopiah ka si Uji. Si emakna nu tukang baso. Saha nu make kopiah tah cik aing kan. Saha cenah guru PPKN na. Naon jadi nanyakeun guru PPKN cik aing teh. Tuang toong. Aduh eta anjing jayeulna euy. Matak sok nepi ka ayeuna nya. Muis mana lu muis masuk. No. Goblok enggak anjing kita mah mangan carita eta mangan hiji anjing. Kalau aing teh noong terus. Berarti ya tadinya lamun ngomongkeun Tanjung Sari loba perubahannya ayeuna teh ya. Ya, tidur noong. Maksudna tadi ti alun-alun nu tadi rame jadi sepi gitu. Naon deui perubahanna euy? Iya euy. Pernah ngajamanan tuh. Wartel gini baheula mah. Oh iya. Aya. Aing nyaho ngaran wartelna. Awan. Agpa lain. Belah mana kala nu belah? Hareupeun SD hiji. Oh, bener. Teu salah mah, teu salah mah eta. Nya eta wartel. Urang ngajamanan eta si bapak eta teh nya usaha wartel terus ganti usaha jadi usaha baso oge kajamanan sok nongkrong di dinya udah. Baso pernah. Baso soto. Udah deket eta masih Edi. Heeh, jajanan bener. eta. Oh. Heeh. Orang loba skip. Soalnya kan balik sekolah jeung barudak teh. Sok nongkrong dinya bari udud. Kan eta sisi jalan raya nya. Heeh. Guru-guru teh nu baralik naik angkot pasti nembol. Pikir-pikir anjing. Tolol. Bola makan asa udud anjing make seragam dasa keren. Wartel mah urang eta SD deh digana. SMP gitu. SD urang. Urang mah SD. Urang ke SD sih. Urang beda separton sih gimana deh? Setahun. Nun jeung teh setahun oge nya. Setahun. Urang panggolotna. Dewa akui. Tanjung Sari mah dekuy pokokna mah. Dekuy. Cek si Galih mah caranya saking loba relasina si akuy. Lamun kawin aya sedih hiji baliho geuning. Bener. Bor eta. Teu kudu nyebar undangan cenah. Eta we eta Bang baliho cek si akuy rek kawin cenah. Tanggal sakieu. Goblok. Geus pasti apaleun cenah. Eta hemat oge sih. Ente Naon mahal. Hemat gua. Masang banner. Wah, 9 juta eta. Space teh gede nya. Space iklan nih kan. Ayo kawin nyaho-nyaho ieu geuning ngabagikeun tumpeng. Aku. Oh, info naon. Aduh. Berapa perubahan bener Tanjung Sari urang pararoh euy rek nyarita masalah masa-masa kecil teh. Loba saking lobana gitu. Ente pernah ke urang maksudna teh naon keos gitu jeung urang nyeri hate naon? Teu sih, karletik soalnya rada jauh kan ya. Tempat digawe teuing paling lamun panggih teh ieu pas zaman ngaji. Ngaji. Wah, aing ngaji banget deh baheula mah. Heeh. Sering ngaji. Iya. Di mana di tenti teh sih ngaji? Ngaji. Ulul albab. Anjing. Din pan cenur ku aing takol ku genjringan sirahna. Pemain kotek. Kotek. Ya Allah resep. Nginum lah koy. Ieu mah urut urang mah. Ya teu nginum. Iya sok si anjing. Kopi. Yang sia sih kurang. Karena namanya Tanjung Sari teh loba perumahan kan. Ya Termasuk perumahan. si Momoge kan kemarin jadi tuh atau dijual di imah teh. Sempat nyokot di Gunung Manik perumahan. Aya hiji perumahan eta. Sempet Nyokot. terus di kumaha korek.
karena akses mungkinnya karena koreknya. Aksesnya urang teh pas mikir sugan teh pas sadar nama pas budak gering ded. Jararau kuy ternyata aksesnya teh di ranjengna urang sieun bordah ka luhur nu poek gini kan. Baheula naon perumahanna? Naon perumahan GPS gitu teh ngaranna teh. Di Sigali. Ha? Di Sigali. Itu beda. Teh mah poek pisan tuh baheula teh cenah mah rawan begal di dinya teh. Begal naon? Begal belum kira aku begal. Begal menit apa begal? Tolol. Gimana? Oi, aing boga cerita eta masalah. Tapi di nu zaman hari tama nya untung keneh nya ayeuna mah geus bisa kasebut pelecehan seksual. Tah ngeunana teh ya, kitu Bos. perbedaanna jigana kitu meureun kan tadi ngomongkeun ngabahas bedana kumaha baheula mah teu sagala dilaporkeun ayeuna mah anjir. Tong boro nyabak lah nyebutkeun we nya naon sebutna teh catcalling nya. Kiu tah gitu nya. Ayeuna mah Wik. Kacunya. Coba aing mah kan bertingkah laku seperti monyet baheula mah mulai awewe teh. Kudu ngaheyot. Tapi lamun urang ngageloan jelema di jalan sok make falset we. Hey. Nah tuh hey tuh. Hey. Nya. Make head voice-nya. Hai. Anjing. Kadang-kadang aya nu kieu geuning mastikeun eta teh baturan baheula. Misalkan ngaranna Erika. Hayang mastikeun tapi sieun teu wawuh. Si sungut teh cicing. Erika. Memastikan dia jelema eta lain. Itu pas malik anjing. Eta mah lain catcalling anjing cat tolol. Kucing tolol. Cik aing mau ngomongnya. Terus aya di kampus nu karena itu orang lupa baturan. Geroan cik aing. Aing mah kan pede mun ngageroan da urang mah teu boga maksudna teu boga kepentingan. Teu boga kepentingan geroan we situ mah. Erika. Nah cek aing disungut teh cicing teh Erika teh kitu nya. Erika. Nya palsetnya Erika. Nu ngageroan teh nu digeroan teh bingung Sanu ngageroan mana teh Aisyah kunaon cek aing teh sampeurkeun goblok. Benyeng kerudungna. Bekem mun bisa mah. miss call ya itu teh. Miss call verbal gitu. Aduh ya Allah bisa. Tapi ke daerah ditu nu tadi perumahan aman ya nama. Aman, ini mah sararaang kuy. Jalan geus terus rapi. Jadi Akhirnya koma jadi non over credit gitu imahna eta. Heeh. Teu ada overkredit dikontrakeun. Oh, tapi hak milik mah tetap urang. Jadinya iya tuh kuy. Kabita teh kitu mau KPR. Jadi bengis. hayang sih. Lawa pemajikananya. Pemajikan. Sorangan. Aduh, Kabayang aku ya. urang hongkong geus kawin di dieu. Belum aku. Cepetlah. Nyaya batur. Aduh. Emang ayeuna mah kan Tanjung Sari loba perumahan kan. Loba perumahan yang loba perubahan. Anjing, perubahan naon? Tadi tina noong jadi kayak gitu. Nu tadi lah ya tidak Infrastruktur. naonnya salah satu nanti nu wartel mah bisa contoh kecil nanya ting tinu naonnya disebutnya mun pusat jajanan gitu ge cek urang eta kasus perubahannya Puja Sera sih Puja Sera gitu. kasus perubahan aya nama rata-rata rada sepi gitu mun rame kudu aya pemantik naonnya acara naon pasar malam. Kambar ge yang si Kodok ngobrol teh. Kan ngawarungnya enak mah nu deket non teh hareupeun pasar bakso. Anu sih ngaran warungna teh? Anjing Bodi. Bodi anjing naon Sugih Makmur naon. Bodi aing. Bodi. Warung eta. Warungnya. Intina curang teh. Pak kamari pas pasar malam rame atuh. Wah, rame kuy cenah. Ngan aya cerita unik. cerita unik kumaha. Jadi cek si Pak Kodok mah sok aya kumpulan anak muda anu meuli naonnya gitu teh. Meuli naon? Aing penasaran ningali warung si Kodok naon ngaranna merekna. Poho anjing. Ya rek nyarita tapi kata tulis ya. Coba kala-kala malah meh ngeunaheun. Naon Iya teh.
Putra Laksana Asia. Tak eta warung si kodok. Terjadi apa nih? Curiga ente unik-unik teuing. Bakal garingnya mau diceritakan ya. Tapi intinya gitu, tiap aya pasar malam emang ramai Wow, gitu. Warungna teh. pasar Nyampe ka malam. malam wae gitu. Ada malam ge Den. Terus ngerasa urang mah ayeuna teh mun aya pasar malam be aja anjir baheula mah kan hayang nonton Tong Edan, hayang nonton naon jurig, rumah hantu, Aino asup ke rumah hantu. Cibugi ditonjok, Hantu ada ditonjok. anjing watir si hantu urang Cibugi nu asup teh. Nya Jaya Mandiri baheula mah anjing pendor nanti tah. Asup ke rumah hantu aing Cibugi duaan. Teu lobaan sih sebetulnya mah. Cuma Cibugi ting aral ting naon pokoknya ditonjok pocongna. Anjing dah bengap aing sore-sore nanti manehna teh sasapu teh ningan. Anjing iya bocah aing teh ditonjok si Bugi teh benyol anjing. Bugi kan peureupna segede rantang. Tah Tanjung Sari teh kitu. Tanjung Sari mah unik. Seueur jadi unik men. Antik men do kana. Tapi itu di mana-mana nah ieu urang mah pertanyaan ieu nya. Nah orang Tanjung Sari sok dipandang we sebelah mata nya negatif wae. Asli ciga misalkan aya bautan urang. Jeung urang sa mobil. Anu nyiap make motor. Wang. Wajar plat jet cenah pasti Tanjung Sari. Nying ceu aing teh. Tapi heueuh sih urang pernah ngalaman gitu. Di tempat gawe we nya. Sok anu nyakeun dah. Nah, si cenah plat jet nya cenah heuh mun naik motor ka hari itulah. Ugal-ugalan mah nya. Nu ka itu patut lah. Tapi emang cek dirinya kumaha ya ngarasa emang kebanyakan orang Tanjung Sari gitu apa oknum unggul kan? Nah, bener. Soalnya tragedi-tragedi lobana muncul di Tanjung Sari. Siga nu kasus kelang asup ka nu TV gini kan. Benar. Baheula nya urang ke SD tanya. Kasus nu preman. Urang salah satu oknum diajak ku si Muiz. Parah goblok. Ih supir bus pasti mana nyaritakeun eta nya. Tah urang si aku ngaco tah eta. Caritakeun. Sok kemana? Kemana anjing? Urang kabeneran can apal ya kumaha. Cerita. Jadi eta dia. Coba Duh, pohon ampun atuh di selen. Digalih lepon. Jadi hari itu teh urang teh rek SKB lempangnya tadi nama ngan si Mu di jalan hayu bareng jadi diantarkeun. Di mana kira? Di imah. Rek SKB ku si Mu lah diantarkeun make motor si Bedi nya. Motor Vario biru eta nya. Nih kan di jalan tak urang teh padep jeung beus rek ilah deket gitu munya. Jika rek tabrakan gitu tah. Iya jeung urang sok-sokan. Bari nangtung dina motor teh anjing ka beus teh gitu. Yang terjadi urang nying jadi labu. Si anjing. Eta mah merasa keren orangnya. Maksudna kan orang keselnya orang rek nyiap bos teh ka dieu. Anjing polontong bos teh. Rasa aing pede teh jeung si aku. Anjing cah ini kuenek dipakiuan saya lupa aing motor teu stabil teh. Ya kieu ya motor kieu. Agurusuk jeung si aku ka sisi. Eta salah satu contoh arogansi. Pokoknya orang ngajalankeun motor pasti standingnya teh alun-alun deh. Teh alun-alun nepi ka Imah SS ka handap standing orang pasti. Ngeng. Nu anu nyarek. Tapi semenjak aya tolnya kumaha Ente sok ceritakan. semenjak aya tolnya ya Tanjung Sari nya. Ngarasa aya perubahan teu? Apakah mobil badag aya ngarurangan? Jadi mau aya part kedua gitu dia naik motor labu teh si Muiz. Apa anggar wae? Mobil badag mah saanggar wae Aya wae nya. Cenah mah kan nya aya beja kan. Aya beja. Aduh ya Allah. Mungkin tarif tolnya kan mahal berarti. Orangnya pernah ngadangu sih. Tarif tol lumayan oge nya. Jadi milihnya jalur biasa keneh tapi waktu meureunnya peuting kan non peuting loba ieu naon teh mobil-mobil badag. Eta sebenarnya jadi niat nama eta mempermudahnya sebenarnya. Eta perubahan infrastruktur salah satunya jalan tol, diadakannya jalan tol. Tapi justru can karasa ieu nya. Can sih. Efektif sebagai orang pengendara motornya. Masih aya keneh kumaha nya? Heuh can karasa dampakna begitu gede gitu. Sugan lalenglang gitu nya. Heeh nya. Can tapi sih. da aya keneh we nya. Kan temu si mah kadang kamari kerek di Jakarta. Oh, orang di Jakarta lila ya.
Kade-kade deui, enak mah stay di Tanjung Sari deui. Non teh penyesuaian deui. Mereka kan literally which is at least Aya yeuna. ayeuna mah kita goblok. Balik deui. Darah dogi marah ge. Nah, jadinya selama di Jakarta teh sabaraha minggu sabaraha bulan? Setahun. Hampir 1 tahun 8 bulanan. Pernah aya ngarasa tuh misalkan teh nya. Oh, ternyata ngeunah di Tanjung Sari cenah. Aya ieu teh naonnya kesenjangan lah antara hidup di kota jeung ayeuna di Tanjung Sari. Bedana naon? Bedana Nu karasa di dinya. Oh, ngeunah di Tanjung Sari kieu mah. lamun ngomongkeun emosional anjing. Orang mending di Tanjung Sari karena deket jeung budak jeung pamajikan. Tapi lamun ngomongkeun cuan, nya mending di Jakarta gitu. Jakarta. Kan ieu beuheung ka dieu wae cangkeul. Bisa pindah ka dieu. Anggur kieu. Oh, belum pegel kieu. Jangan melihat Naon sih anjing? disumpit ku aing ke tomak. Tapi pernah Aya kieu bos cek nanya. Baheula teh Tanjung Sari teh aya rel kereta api. Mane rumah teu jembatan nu di kulon. Baheula mah asa jangkung. Ayeuna mah jiga ka tepi si eta teh cek maneh jalan anu ngaluhuran atau urang nu ngajangkungan. Sok. Sarua sih nu deket imah urang we Den. Asalna urang ka luhurnya ka terowongan teh anu mah deket. Teu bisa meureun kudu kieu eta mah. Mending tak kasih gua. Tapi baheula teh jalan teh bututnya Tanjung Sari teh perubahanna eta baheula mah butut. Jalan teh batu-batuan unggul. Urang geus sepedahan teh sempet anjing teu ngeunaheun sepedahan ge ayeuna mah. Enakeun lah jalanna geus aspal. Paling polisi tidur kan loba. Polisi tidur. Eta sabaraha kan niat mah meh halangunan nya motornya. Tapi orang salah satuna nu gebruk-gebruk gue anjing. Ajar geuting. Sieu teh boga perasaan. Matak imbasna tanya sok breaker teh anjing hancur deui wae cek teh. Geus baru cat geuting. Matak polisi tidur teh teuing nya. Naon niatna nya nya. Tapi arah uniknya Tanjung Sari nya maksudnya manusiana gitu tah. Salah satuna. Nya maneh. Oh, si Akuy pernah kuy bae caritakeun maneh ngamasrum. Tah, ya begituan oge. Tapi emang masrum Tanjung Sari katelahnya. Oke, kieu bener asli masrum Tanjung Sari mah walaupun orang hanya sebagai pemasoknya. Kamar aing kan sebagai baheula di tukang. Mereka masrum sini ke kamar. Nyaho. Tah BNN siap-siap teh. Baheula. Ayeuna mah jadi rumah kreatif. Berkumpul tempat bikin podcast apa ide pokoknya mah. Tapi enggak sambil nge-mushroom. Goblok. Tolol. Ih anjing. Goblok. Anjing seureuna. Tolol sakeun. Keluar ti kamar aing teh. Sakuy, ting si Akuy ting si Panji. Ieu langit mau yondon. Ieu langit mau yondon. Aduh, cai aing teh. Untung urang mah pemasok unggul, ku aing pan ditinjung taina. Make Indomie tah opi cai aing teh. Efekna ayeuna Den. Urang lamun baheula teu nyoba anu kitu jigana cerdasna nya lumayan ya. Oh, bener. Nya sakelas lah banding jeung ieu mah jeung Albert-nya. Albert Einstein. Si Albert, lain Albert Einstein anjing Albert nepak. Iya lain sok jual beli motor eta. Iklan bet mayar bet. Bet diiklankeun ku urang teh. Showroom si Abet pindah ka deket gerbang tol gede showroomna eta. Di mana? Gerbang tol Citali. Oh, anu aya ruko-ruko eta. Di pasar ge pan masih aya lain. Pindah ka dinya. Yang mau beli motor second Ke Abet. Bayar Abet. Aku promosiin kamu ya. Tuh ya, tapi di samping tadi teh nya juga si Tanjung Sari teh katalah antik menu unggul. Tapi lamun ngomongkeun kesenian lu boge Den. Potensi-potensi Artis hungkul Tanjung Sari mah kade, jangan dipandang sebelah mata pala bahadinya nama. Ana kan salah satunya. Oh iya. Ini Amin. vokalis sekaligus foundernya. Partner. Founder.
lamunan surti. Founder. Tiga perusahaan lagi. CEO. Pak Owner. Pak Owner. Iya ada cerita bagus. Apa? Oh, Tanjung Sari teh unik. Ada ini. Nah, ini lucu. Ini aku berani nyeritainnya. Ada orang kampung, aku juga orang kampung. Masuk ke toko Cina. Toko Cina kan? Oke, Cina itu mana bahasa Indonesia kan? Pasti. Jadi cerita mana anjing? Orang cara apa ya? Apa? Baik sebutnya ngaranna ulah. Ngomong ke teman-teman. Ada sebuah toko, tokonya toko besi. Ada bapak-bapak. Dikira apa orang? Apa? Maksakeun manehna teh nya jeung urang lah bahasa Sunda. Asup ka toko Cina. Bahasa Indonesia kan. Terus ngomong teh gue. Beli. Bapak-bapak ngomong dong. Beli. Ya beli apa? Beli kesik. Maksa anjing. Beli. Bapak-bapak itu anjing. Nah, itu unik Tanjung Sari. Maksa bahasa Indonesia beli apa? Beli kesik. Seberapa kan? Mau kesik Lembang. Ya meja anjing agak geser ya. Si aku iya. Aku keos wae anjing. Beli kesik. Halo. Anjing yang disebutkeunnya ngaranna berarti apa aya kene kan jelema? Iya. Masih ada teman-teman itu orangnya. Nanti kalau ada yang penasaran orang Tanjung Sari yang mau beli kesik, ada aku. Jadi maksa ini pakai bahasa Indonesia beli kesik. Beli. Mau beli apa? Beli kesik. Jika aing beli kesik lah. Tapi si aku ya. Tapi ada eklah deh. Sorry. Itu loba tapian anjing. Soal loba boga carita. Iya boga cerita. Tapi ada salah satu ciri orang anu beretika cek orang. Betul. Menyesuaikan. Nah, eta al-adabu fauqal ilmi teh itu mengedepankan adab. Kadang niat ada jadi konyol. Niat ada jadi aneh tapi ai beli kesik mah. Beli kesik. Sama paku piyung. Hese kan. Kemarin. Aku ya kasupnya antik man. Itu geus ngabahas musisi anjir musisi ieu elah bahas musisi. Soalnya jual beli ya. Aku ibalah. Kapo bensin gue. Dalam rangka pupujian pengaruh orang yang sudah tak. BNN dulu. Jadi kepada temen anjing baso. Teng. Tapi orang aya info lah ya. Nya urang ngadoa bersama buat kawan-kawan oge nu di rumah. Oh ya. Pasti ieu terkenal sih Mang Baso anu di Masjid Agung Baso Malang. Dia sudah meninggal, Bos. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Husnul khotimah, Mang. Bager eta mah. Berjasanya deh. Karena penting-penting lapar. Oh. Murah. Gua cadangan kan. Meninggal. Oh, sia mah wah anjing aing merasa bersalah anjing dibahkeun aing heueuh cuk. kamu ngecek. Soalnya orang mun kadinya eueuh diganti lain berarti maut beureun. Bisa wae. Tapi terakhir sakit pensiun beureun. Ini resepnya berkacang hijau pensiun. Gantung naon eta? Gantung naon? Gantung centong. Ya Allah. Kisah-kisah Tanjung Sari banyak banget. Tadi musisi kumaha musisi? Tanjung Sari banyak musisinya loh. Ya. Jangan, keren itu. Yang ngomong-ngomongkeun kesenian oge unik lah. Unik. Bahkan aya nu masih keneh populer temun aya Sundatan kan, Bos. Jiga Kuda Renggong. Oh iya, setelah Tanjung Sari kan Kuda Renggong. Kuda Renggong. Pak Sarmen dulu mah. Pak Sarmen. Kuda nanti si Wulung. Si Wulung. Ingat eta. Soalnya sendal teh dikadiekeun. Suku teh. Eta deui si Dedi kajamanan teh lamun keur SD. Kok aneh lainnya aneh. Urang teh kan sakola ada keur diajar. Iya aya Kuda Renggong, da eureun heula diajar. Aing eta kajamanan. Kalaluar kabeh nonton. Henteu urang mah euy. Henteu. Mun berarti alus ieu. Fokus urang mah. Tapi pernah aya Kuda Renggong ngalewat ka sakola. Pernah. Tanya heula sakola di mana? Ci bisi di Almasum. Harua saya SD. Oh, Jaya Sari. Saya SD tapi asisan pernah orang ngalaman gitu. Anjing.
Anjing naon anjing. Nah bedanya. Orangnya soalnya gitu ngalaman. Kurikulumna beda. Oh sih emangnya Ya kurikulum geus alus geus apa kan. Urang kurikulum tolol kan. silabusna geus keren. Terus mana ngalaman lamun aya suara gadangu ya suara trompetnya pret anjing kurang kesiap-siap dan outfit topi SD. Oh iya di sepatu kantong teh kan kurangna gendong 2 jadi hiji ka dia ya. Eta mah lamun balik sekolah mun rek ngilu gitu. Misalkan nya urang keur ulin misalkannya ngadangu suara trompet kuda renggong pasti diburu eta teh. Oh, heeh. Jeung urang langsung hayang joget. Joget harapan kuda kan. Jadi lamun misalkan aya istilah bersama siapa heula eta aya ikonna soalna. Sa Aya harapan bukan. Sa Harapan kuda Mangsar men wulung mah Ujang Osmon. Anjing. legenda goblok eta. Legenda Bener eta. legendaris. Ujang Osmon. Dah, jadi aya istilah lamun urang joget harapan kuda, kabudahan kuda teh keren. Ulu sila urang teh. Anjing eta mah aing eueuh. Eueuh mah lu. Cuma aku eta mah anjing tahun ajaran ieu sia mah eta mah. Kurikulum Naon eta mana? Oh wah aing kabudahan kuda jadi keren. Jeung api-api kasurupan. Api-api kasurupan oke. Nya keren. Ngadahar daun. Ngadahar daun sampe daun naon. Eta api-api kasurupan mah oke. Ya Allah. Budah. Ujang Osman itu keren oke kan legend bos. Eta teh terkenal teh peda naon sih baheula urang pode. Pada ngengilu hungkul apa kumaha? Emang nya sok kukulilingan kan. Tapi sok kukulilingan. Sorry. Emang aya iya gitu masalah mental kumaha? Nya sih. Non Antik Ujang oke. Osmon. antik. Lain penyebab berarti emang aya mental gitu penyakit mental. Aya. Jika si aku Pernahnya orang keletik teh menang beja timbang orang ku keren-keren si Ujang Osmon kan baheula mah rame pisan bos lamun ieu lamun Udah rengong. Itu lamun aya kampanye misalkan pemilihan Baheula mah rame. Ke bagian kampanye si partai A si eta PD sorangan bagian partai B. Si anjing. nya. Kita geser nih. Bukan geser wae. Emosi biasa. Mau partai sih. Si rebel. Resep barudak ngora nya aing baheula meuli minyak tanah. Barudak enak mah moal jiga nanya meuli minyak. Ente ngalaman teh meuli minyak tanah? Si komplangna kan itu. Cik tebak ayeuna sumbu kompor butterfly aya sabaraha hiji? Amun pernah. Sumbu. Aing baheula ingat keneh eta soalna titah meuli sumbu aing mah. Cara masangkeun aing nya make tali rapia di benyeng. Apa orang itu mah. Nah urang Maremana kumaha? hah? Tiup. Lain. Cetrekeun kan. Petolol. Si anjing. DM berat sia, kucai bak aing mah kitu. Ngahandapun mah ngaletikan. Moal total parem. Mun masak ge baheula geuning mun make kompor eta. Naon nih sabun colekan gitu nya meh tutup. Meh babaring meureunnya micin odana. Heeh. Karena aya teflon. Aya kompor gas. Kompor gas. Menarik obrolan teh. Teu cek urang mah. Terus teman indit ka warung teh dititah meuli minyak tanah atau terus tambahan nih kan titah meuli Pokok balik deui aing nanyakeun sumpah eta. Kadang-kadang mun nyekelan duit. Cabe cengek sansil, cabe anjing padahal cabe cengek sarua aing nya. Poho deui anjing nah aya 4 rupa aing teh mah. Kudu balik heula nanyakeun. Ingat eta ya Allah mama. Tapi da urang kan nepi ayeuna da emang sok beuli nu ka ditu nya. Dirinya mah peda geus kawin meureun pamajikan we nya. Tentu dong. Anggar dirinya. Urang nu meuli karena naon urang mah memuliakan istri. Udah di rumah aja. Lebay. Jangan keluar. Lebay anjing lebay. Anjing hengit dina surat Starlang. Lain meuli nu geus asak we nya, kudu masak bumbu nu ka ditu nya. Geus we kudu meuli cengek kitu geus we meuli asak. Naon contohna naon? Emang aya cengek asak? Misalkan nyieun sawo goreng nya geus we meuli nasi goreng nya. Kadang si anjing. Teu kudu masak. Anjing goblok. Ngerti. Jadi ulah masak di imah, kan aya alun-alun urang mah deukeut ka alun-alun gitu geus meuli nasi goreng. Itu beda Beda gitu. Beda. Vibes-na nya. Mun masak sorangan teh.
Kusorangan. Lebih ripuh. Intinya teh boga duit sih jigana mah ya. Sok leuwih ripuh. Teh ngirit. Bisa jadi ngirit si aku ya. Salah satunya eta. Serangan punten ya Allah. Nah, musisi kan ya tadi teh nya. Musisi, lanjut musisi. Bah itu disebutkan di Tanjung Sari musisinya saha wae. Boleh Boleh. banyak. Oh, banyak teman-teman jadi di Tanjung Sari itu enggak selalu chaos. Ya walaupun kayaknya jujur chaos sih. Tapi banyak anak muda yang berpotensi positif oke soalnya lolobana musisi-musisi sanya urang ya band-band terkenal di Bandung bahkan di luar PK boy band kan aya. Aya Tanjung Sari. Aya bos. Aya. Aya anu ayeuna jadi presenternya. Presenter. Oh dulur urang eta. Dulur urang eta dulur. Ruli Abi eta soalnya adina si Aruli teh kawin jeung ponakan urang tetap dulur. Aruli Abi dulur. Si Dedi sadar. Aing cenah ngageroan nih si Dedi. Tala Ikin. Jadi kaikin. Terus hade ku musisi-musisi cik. Banyak nya jiga anu direkrut nih. Direkrut ku band anu geus mapan jiga Redu kan di Jasa. Redu di Jasa. Jalu Porgoten gitu. Pokoknya di skena metal emang Tanjung Sari potensina oke. Gitu. Ngarasa tuh sih kapotong aja kok. Tok teh. Urang mah gitu unggul. Lain ayan tuh kan eta nu direkrut unggulnya. Enggak ieu teh. Apa mungkin orang kurang nyaho nya? Anu berdiri sendiri gitu. Nu usahana ti leutik berdiri sendiri. Anu mimiti nyieun nepi ka gedena terus we ku orang Tanjung Sari gitu. Henteu ngatasnamakeun direkrut apa dibawa ku band lain gitu. Amunan curti. Anjing. Bully Boy. Ih bos. Gara-gara musik. Anjing ke Amerika. Oh iya. Amerika, Jerman, Belanda. Aing kukurilingan bos. Gara-gara musik eta. Direkrutku. Ada satu band terkenal lumayan. Kumaha eta? Main suling kan? Main suling, kacapi, saksofon, flute, orang kan basic alat tiup. Kan kendang teh nya. Kendang telinga. Kan aing ngomong alat tiup, kendang ditiup kuy. 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 Tapi heueuh nya tong jauh-jauh nya potensi mah nya heueuh ieu nya. Bener. Ayam. Sudah pemain gendang itu bisa di fingerprint. Kumaha eta? Kan tukang kendang mah sok ieu nya sok lalecet. Aing nyieun pisa. Nyieun pisa teh scan jari kan enggak. Nu kiri aman. Aing kan menang kertas hejo. Kamu lulus ya pisa Amerika. Nu hijina deui. Ini sih enggak ada sidik jarinya. Karena lalecet anjing leungeunna urut main kendang sangaleun aja. Baik Oyan ngaranna Oyan. Si Oyan nonton ya none. Ini tuh bisa jadi ke Amerika kan gara-gara maneh teh sagrup. Oyan teh orang mana? Oyan teh orang Situraja, Sumedang. Sumedang eta besi. Pemain kendang cuman sidik jarina eueuhan sasanggalun. Jadi bisa teh bisa. Aku suku manya jempol. Terus kumaha eta? Terjadi milu. Si eta hungkul tapi nu kabehanana reunit. Diganti gitu pemain kendangnya. Make sequencer. Oh. Anjoy. Campernik ya. Campernik. Balah kisah-kisah berarti teh. Oke, sebenarnya mah. Ini kisah berapa menit, Pak? Hah? Cir. Anjing. Itu karasanya. Karasa bagong. Dara Rogi Mararon Kay. Mau bisa rek ninyuh mu? Orang ninyuh kopi jigana Sok. Kopi hitam boleh. Kuy carita naon dia tuh kuy. Nah palingnya eta perubahan Tanjung Sari. Jiga ayeuna mah kan ting tah bro, jiga khususnya di perbelanjaan anjir. Wes, iya dong. Kan Tanjung Sari ayeuna jadi muncul nih jiga tempat-tempat perbelanjaan nih kan.
Eta ente ningali fenomena eta juga kumaha bro? Orang mah paling yang merasa diuntungkan sih. Nu kali itu teh. Orang baheula mah ngabelaan ieu tuh kuy. Ti dieu balanja ka Borma Cinunuk gerannya. Soalnya saking eueuhna barang nu diincar ku urang. Tapi salah satuna aya Tokma nya, salah satuna aya Tokma sangat diuntungkan lah orang. Jadi nu lain enggak bersaing urangnya. Jadi nu eueuh teh jadi araraya si item nu ku urang ditayangan teh. Nyata orang ngerasa diuntungkan lah. Tapi ente pas balanja ka Tokma ngerasa jadi jelema teh. Nah, jelema si anjing. Anjing aing balanja perabotan. Tolol. Dan teu kapikiran ke leutik Mas ya. Mewahnya Tokma, Indomaret. Toko bagus dong. Inget tuh toko bagus belah mana? Toko bagus nu aya nama Aya nama Haji Ince. Aya nama jadi tandang, KUD tandang. Baheula mah tanu cek urang ieu, Ded. Alfa baheula mah kan eta. Pernah jadi Alfa, pernah tas jadi acana. Jadi tempat ieu main Tamiya di luhur. Oh iya bener. Oh, Aya trek Tamiya eta. Anjir Tamiya bos. Asang urang. Terus anu unik nadi ternyata di Tanjung Sari teh dulu pernah aya toko komik. Toko naon? Komik. Toko komik. Oh iya komik. Komik. Urang teh nyewa anjing sabaratus gitu. Gope. Itu gope gede teuing. Emang bakal sakola sabaraha sih? Urang 1.000. Anjing beunghar dong. Gede aja. Gede, 1.000 gede. Ke SD. SD. Aing SD gope akuy. SD 1.000 teh di kelas 4 ka dieu keun. Aing gope jeung Kelas sing 1, 2, 3 mah gope. Lewat sawah aing sekolah. Aya makanan legend. No. Dola doli. Dola doli. Teh ayeuna aya si Mang eta anger dalun-alun aya dola doli anjing doli pet. Padahal pikir-pikir mah tarigunya teh nya. Tarigu, tapi eueuh nu jualan si Mang eta hungkul. Kadang-kadang mau andog bekal dengan sorangan make endog. Tadi mah iya aya bentukan anjing dola doli. Dibentuk dinosaurus. Heeh. Urang eta mah mun dijadiina budak leutik coy. Mode SD ka SD. Bentuk naga padahal geus digorengna mah geus nampuyak gitu kan. Simbang itu dengan topi khas topi khas penyihir. Topi penyihir Harry Potter. Terus mana pernah terjajan bakso batagor anu disada nih kecap teh. Ih urang eta. SD Sari anjir mah nya urang apa mah henteu. Henteu euy. Aya si Mang eta. Batagor teh. Jajan naon cep ka dieu cenah. Anjing caing suarana teh falset. Make head voice. Cep ayo ka dieu jajan batagor. Yes, na urang kecapan heula nya. Di kecap sorot anjing kieu. Anjing si Mang unik urang teh pengalaman teh mah. Aya si Mang ngaranna Ting Mangsa. Ayeuna ge aya keneh di SMP 2. Sok meneh balanya pasti. Mang caing geus gede teu disadaan ayeuna mah. Angger abi mah bade. Cenah si anjing caing teh. Tonjok dadana ku aing 2 kali, Pak. Tapi anu legend oge. Nasi goreng internet. Tapi ieu waktu rek beak caritana lucu pisan soalna. Go. Lek 3 jam ge cenah. Banyak di soalnya unik tapi rada rujit. Gue meneh heula aing mau nyarita aing mana nyarita. Teu urang mah harita. Jadi khusus untuk para anjing lamun aya si teh ngahibur oge. Ngahibur. Aslina kata-kata naon cik ceplok kerbau, nongtot bool. Terus internet kakak cenah nongtot bool kakak aing. Cek aing ti tukang nasi goreng tapi nitah nongtot bool aing mau sangu sorangan teh mah. Ayo kakak beli dulu kakak, nongtot bool dulu. Anjing naon cek aing nongtot bool. Dengan tagline rodana kun payakun. Tagline teh aya kun payakun terus tiap gang pasti aya tulisan ku areng. So tiap gang di Tanjung Sari tah. Di gang urang aya. Di gang urang aya. Tulisan Gak motor back jual kan? Ingat tuh. Pagi-pagi dagang bubur sih ya. Itu anjing salah satu. Tah unique man Tanjung Sari. Pagi bubur, malam nasi goreng. Dan pernah jadi reporter bola. Pernah jadi reporter bola. Di lapang kuda. Gagas. Ting si Bugi ting bener ting teh ceritana anjing. Kan main bola cenah. Oh terus aya lewat pakai motor back jual, mogok lah. Terus ngeluarkeun busi sakeres. Eta rek kumaha milihna. Jadi stok busi teh bisa paeh meureunnan. Tapi si unik eta unik asli. Nying, kini kakak, anjing tapi disingsatkeun anjing dagangna teh tara make sendal den. Singsatkeun, wah rodana ge edan sagala aya tuh. Wah jodog, rancatan, bedog, linggis. Abe anjing congcorang, iguana, landak. Soalnya sagala aya eta asli. Asli. Datang atuh jam 8.
Urang bawa duit 3.000 nasi goreng bae asal mau sang udah timah. Aing pernah belanja 2.000-an di ladangan. Kan unik ya, ini uniknya Tanjung Sari nih tukang nasi goreng. Jadi endog teh dibelahkeun, ieu piring. Dibelahkeun endog teh trak, cas. Bus kanu katel. Iya ya. Dikodek. Endogna teh dikitu set, dikieu heula. Tuluy kitu kan kanu dikepretan kanu katelna. Aing langsung wow. Bergiji banget. Aing teh hareupeun urang mah. Aing disebut kumanya. Tapi eta uniknya, tapi kok aing tetep di dahar. Karena waktu itu aing teh nyaho eta geuleuh atau henteu. Itu ngitung belum 5 menit eta mah. Dikitukeun logat cat. Dikitu teh set, letak, dikepretkeun ka eta. Mun dagang bubur. Beli aing gopeun bubur. Ladangan. Tong make sambal anjir. Oh siap bos, gampang bos. Dicokot sambalna diasupkeun ka wadah anjing. Ka wadah centong nasi badag. Kocekeun. Mantap. Gopeun. Terus orang beli bubur benar. Isuk-isukna. Lanjut aja gue. Sim kerupuk data kada nih. Hiji. Mimik amik a. Hiji. Ada yang unik anjing eta. Lain ku daging hayam. Kunaon? Odading. Cakwe odading. Dikira terletik. Ejeng bubuk tahu. Kamu dapat dari mana ini bubuk tahu? Wah, keos. Kene kan ya. Urang kamari bisa tinggal Papangih. Anjing. Papangih tapi Lain teu dagang. Panjang umur sehat selalu. Lanjutkan. Ditunggu jualannya. Eta keren pisan. Dibeli moal. Dibeli. Oh pernah suatu saat bari mabok ngadorong. Anjing rodana di imah si aku si di imah aing keur hiji ngagoler. Kunaon sia? Cicing kakak nongtot bool kerbau cenah. Anjing. Goblok si aing nongtot bool. Tapi eta solusi oge nya mun urang keur lapar. Paream ka mana? Duit ngan syukur goceng 3.000 juga bahkan di ladangan kan. Ladangan. Kan pernah jeung si almarhum De Lutfi jeung si Buluk. Si Buluk. Beli nasi goreng kan. Anjing tapi eta mah porsina edan bisa nih kok porsi kuli. Terus cek sama. Dilobakeun. Dilobakeun. Tapi lobana non cek sayur. Anjir juga hutan. Anjing. Goblok nasi goreng vegetarian teh kan. Nasi gorengnya teh aya sendok gitu tuan rumah. Aya. Ayo naon Teh. Oh, kirain kopi. Entah yang dari mana dah? Entahnya teh Thailand ya? Thailand, teh dari Thailand itu. Teh Thailand enak sih. Thailand berubah produk Asia ini ngomongna teh Tahiti. Teh di Thailand Tahiti. Anjing Tahiti. Aing pernah manggung ngisi akuy 2 lagu dihijikeun tolol. Aing mimitina lagu ungu gerai rapna lagu S12. Cing, blok aing SIG Seni sarjana seni STSI asup keluar ISBI. Nyanyi lagu di ieu Rajaban aing biasa barudak ngaos pokona mah aing haget kana ngaos mah lagu ungu mimitina mah rapna ST12 aing nyalakeun ke si akuy kuy Aisyah A minor anjing aing nu salah ieu mah ngegejlog Allahu Akbar maha besar gitu ya jadi aneh jadi minor KB Si aku yang gitaran. aku yang gitaran tolol Bea untung teu direkam masa-masa sekolah SMA tuh kuy. Masa-masa SMA nya. Ceritakan kamu yang 10 menit deh. Kieu deh Pak. Siapa itu loba tepat. Jadi program baru. Oh iya. Oh iya. Program baru cik siapa teh idana nya kita ngobrol cabro. Ya bisa dilihat tadi pas opening na kita anjing saleri ting yang cerikeun naon. Tapi dah malum percobaan. Belum percobaan. Episode kedua mah sudah naik bintang tamu. Episode kedua diedankeun moal beli kesik moal aing mah carita nu aneh. Sangat bergizi banget ini obrolan. Daging semua. Mulut semua, badannya mulut semua. Kamu banyak ngomong badannya mulut semua ya. Anjing. Lanang sih aku yang bahasa itu nanti lanang wadon, lain lanang.
Engke mah di segmen ke ngobrolkeun cerita SMA, masa-masa SMA kumaha. Soalna eta loba picaritaeun oge anjir SMA. Nya SMA terus masa-masa nu karitu. Tapi didinya kan ayeuna gawemu jeung lolobana bodak sahandapeun Gen Z. Kumaha tanggapanna Gen Z? Aku tidak mau bahas Gen Z. Kupuyeng. Lieur. Karena budak Gen Z pala linter. Cerdas. Seperti Kalau aku, contoh siapa? teman kamu yang kamu tanya. Itu apa? Seperti yang kamu lihat ini kardus tolol, aing maksud aing. Cerita apa lu? Oh iya cicing enggak ulang gitu. Cerita. Tapi orang pernah maca heueuh sih. Kumaha Ci tanggapan ente tah tong ka aing we kuy. Tanggapan si Dedi Cik. Menurut Dedi Genjer itu apa? Dedi Genjer apa Genjer? Cek salah satu orang maca kamarinya. Cek salah satu HR-nya di salah satu perusahaan, sieuna Genjet teh. HR naon sih hadis Bukhari. HB eta mah Hadis riwayat. Hadis riwayat jam. Hadis riwayat WhatsApp dong. Budak Genjet mah. Emang iya sebenarnya rada hese gitu ngurus Genjet teh. Soalnya emang karena satu bener tadinya. Emang pala linter sebenarnya. Jadi melampaui misalkan dia cek gaweana kudu A, tapi malah ngarasa jigana teu kudu A deh. Baiknya bisa deh. Padahal kan di dunia kerja mah nya teu bisa kitu. Nya patuhi we eta maneh digaji, maneh jangan laksanakeun kewajiban maneh. Teu kudu memaksakeun kehendak maneh gitu. Eta salah satuna tah cenah penyebabnya Gen Z nya tanda kutipna lah rada rungsing gawe teh. Tah si Dedi tah. Genjet rada rungsing. Urang eta cek pengamatan. Tiru berita. Urang mah cek diri sorangan. Tiru berita Karena aing pengalaman. Aya pengalaman unik teh. Aya pengalaman Genjet. Caritakeunnya bae nya. Ieu maneh mawa kardus dispenser misalkan. Contoh. Maneh ngaliwat ka hareupeun urang. Kardus dispenser. Cek urang teh, "Ded, mau naon eta?" Ente ngajawab naon? Iya kardus dispenser. Geus kan simpelnya jawabannya. Ieu ngajawabna unik anjing. Itu apa? Seperti yang kamu lihat, ini kardus. Naon cek aing teh, maksud aing teh maneh ieu mawar nu rek ngegubug nu kitu rek ka mana rek jangkot di kosan, jang di kantor atau jang naon gitu. Ini mah jawabannya teh gitu. Seperti yang kamu lihat, ini kardus biasa pada seperti umumnya. Terus jelas kan tim mimiti produksi cek aing teh kita beres anjing eta kumaha. Maksud aing teh simpel we kitu kudu ieu mah dijelaskan kabeh. Kelo cek aing teh. Tadi balas kieu. Oh, iya tot bal. Tapi aing ngosok lamun pusing-pusing tik. Oh iya aing pernah. Oh ida eta orang ternama pejab-jab. Gua. Wah, itu mah nama Tanjung Sari terbesar pokoknya se-Jawa Barat ge nyaho eta pejabat terus teh. Urang pernah salim suntangan nanyakeun ke urang. Gimana ini pertandingan sepak bola? Wah, siapa nonton bola cai ini mah. Wah, ya semangat ya, junjung tinggi sportivitas. Manehna teh nyahoeun aing ngomong nonton bola. Aing salim ka di lapang futsal. Pak, sehat, Pak. Cai teh. Sehat alhamdulillah. Iya Pak, nanti nonton bola yang itunya ya. Cai pengen ngomong sedih gitu di balelolkeun. Siapa nanti nonton bola Pak yang itu ya? Oh siap, junjung tinggi sportivitas. Wah siap, cai nonton bola juga Pak itu mah. Kita pejabat tinggi si aing wani nya ke pejabat gitu. Asli eta mah bahkan se-Indonesia apalun bos. Wah, bergelut di bidang sepak bola itu sama aku di nonton bola kan. Nginang boy. Anjing geus di kobok. Geus dikobok wae. Closing nego apa? Anjing sih. Nonton bola. Dia aing ngetes dia ngomong ke baturnya. Kowe kemarin sebenarnya bolanya itunya. Udah bol bisa, udah pokoknya mah semua tim ikut ke Subang. Naon? Ngadu bagong. Kan ente bersenggama. Ngen beririsan kumaha bersinggungan si Muiz kan anyar-anyar ieu. Kumaha pendapat mana anjing? Antik man. Aing di kantor guys ya geus enggak ada Muiz tuh enggak rame bullshit cai ini bohong enggak rame. Gandeng nu aya urang. Tapi eta salah satu jadi landasan si ieu kamari di podcast Acana nyaritakeun marketing eta kan asupnya. Nu mana?
keberhasilan marketing teh nyieun nyaman customer. Tuh, ngebuktina aku masih berteman sama aku nih. Berarti kamu nyaman sama aku, tidak merasa didelekai, tidak merasa dicodekai. Aku tuh baik sebetulnya. Tadi tatbol. Tapi kan tote ball aja biasa, pakai kemis tote ball ya. Isa siang leuwihnya, Pak. Aya 5 menit deui cenah. Aing malah mun meuli bensin ge anjing kadang-kadang make bahasa nu aneh si tukang pomna, tukang pom di Ciromed aing di heureuyan we kabeh da bordak anyar hungkul. Sabet talapat. Teu lah beda. Ya Pak berapa? Seberikan itu cai. Bagong gila emosi di meja. Aing ngobrol jeung tukang pom. Bateran aing. Tapi apa tuh? Naon? Pom bensin pasar. Tahu apa? Naon? Apa anjing? Ceritakan kepadaku. Ayo cantik was. Udah menikah kuy. Anjing tak apa orang Dan apa? Aku udah menikah Bagong. Oh. Maksud aing, aku udah menikah jadi aku tidak memikirkan wanita itu. Mau siapa tolo? Anjing kenapa? Biasa kan. Namun ada info tete warung siapa apa? Aiji anjing. Teh Oto. Aiji. Tolol eta. Anjir, aya penjaga warung. Di alun-alun geulis. Apa? Erika. Saya demi Allah saya demi Allah bohong anjing ya. Aing betara kitu tolol siapa? Baheula eta mah. Si anjing si aku iku. Suri. Apa yang kebiasaan ini? Tapi kan tot ball biasa eta mah. Kan sebelum nikah, Bos. Eta mah nyaritakeun baheula sebelum nikah. Geus nikah mah urang tara kikituan. Nyulah. Pemikiran urang mah urang apa urang teh playboy sejati baheula mah anjir. Tapi si Erika aing pernah ditanya kayak, "Saya kenapa bogoh kan aku dipelet cenah." Goblok cai aing teh. Dipelet sama aku. Tapi nyangan sih sabar tahun sih jadinya itu bogohan. Jeung si Erika orang bobogohan ti Erika kelas 4 urang kelas 4 si Erika kelas 2 mun teu salah. Seberat tahun. Bobogohan heureuy. Saksina aya Mang Entang tah warung aya hirup. Bobogohan di hareupeun Mang Entang eta. Igeureun SD anjir. SD Jaisari eta. Warung. Anu belah ditu WC. Nu belah 2. Anjing. Belah ditu. SD gigireun SD pisan. Heeh. Saya ngobrol jeung si Indin mah lieur anjing. Cek aing ge Mang Indin. Cenah orang pertama yang menduduki SST emang di cerita mitos anjing. Kalau lamun si aku nyarita anjing tong patiting gedenge urang mah emang raja bumbu. Cerita fakta tapi kurang ditambahan lah beberapa bumbu penyedap lamun si aku anjing waduh kudu ditelusuri heula eta mah. Literasina teu puguh anjing. Maka jeung aya aliran Albayan tolol. Aya tanya sare aliran Albayan. Urang eta mah kadangu anjing. Tolol si aku mah nyaho pedagang anjing eta mah sia. Tolol. Iya closing na kumaha babi. Ya, kopi sudah habis. Baiklah Kak Twengker lanjutkeun. Buat kawan-kawan yang mau apa ya? Non ngiklan bisanya? Bisa untuk ngiklan bisa, tapi maaf aku dari tadi bacotnya aduh kasar banget jangan diturutan ya. Engke mah meureun produk warga-wargi itu dia teh. Betul, nanti tapi untuk warga-wargi yang punya UMKM-nya intinya ya. Kan keripik lada ada loh, keripik lada, keripik singkong di Lapang Kuda, di Pasdom dan sebagainya. Sok silakan kalau mau diiklankan di sini aja. Kopi sahabat kita kan bisa petani kopi. Mau balas sebenarnya. Bisa dihubungi ke mana, Det? Ke deskripsi. Kita tinggal Di deskripsi ada. Yang punya produk boleh lah ya. Biasa. Mudah-mudahan lain segmen itunya episode berikutnya mah rada beres. Ieu mah sudah mimiti pisan. Aing teh nyaho kudu kumaha anjing. Kemana ya bintang tamu di dia tah? Aya di dia tah anjing. Si Buluk cenah jadi bintang tamu. Buluk, nak lu kamu dokter terbaik tah. Aku punya sahabat namanya Buluk dokter, di sini kamu datang. Kita bahas parenting, ngurus budak. Kalau mau jago ke dokter Buluk. Oke, itu
kredibilitas tingginya. Ya kredibilitas Tanjung Sari bos eta kade. Sumedang. Oh Sumedang tuh nak Luk dia pinter banget ngurus anaknya. Orang lamun budak orang rada keos nelpon si Buluk. Luk nah budak orang kieu. Ada pelatna cenah. Gitu. Heeh. Goblok simpel. Bangor bisa wae genetik meureun bisa. Moal amit-amit Gusti, amit-amit ya Allah, udah budak abi ulah jiga abi. Oke, hatur nuhun buat semuanya yang sudah mantengin. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Episode ieu teh naon ya ngaran? Naon yang ngaran? Cenah yang ngaran. Ya pantengin aja YouTube-nya Marki Media. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.